Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab Tijan Ad-Daruri halaman 10 sifat jaiz di Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal jaizu sareng ari sifat anu jaiz bihaqqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala. Fi'lu kulli mumkinin eta midamel sakabeh anu mumkin au tarkuhu atawa tinggal mumkin. Wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu annahu eta sayaktosna Allah la wajaba eta lamun wajib alaihi ka Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah naon fi'lu syai'in migdamel hiji perkara awatarkuhu atawa tinggalna itu syai' la syara tangtu jadi naon al jaizu barang anu jaiz wajiban eta jadi anu wajib au mustahilan atawa jadi mustahil. Wahwa sareng ari itu la syara jaizan muhalun eta mustahil. Wayajibu sareng wajib pihaki rusuli di hakna pirang-pirang rusul alaihim eta muga tetep ka para rusul as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Naon asidku sifat sidik wadiduhu sareng ari lalawanan sifat sidik al-kadzibu eta sifat kadzib hartosna bohong. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu sifati sidki annahum eta sayaktosna rusul lau kazabu eta lamun bohong para rasul lakana tangtu aya naon khobarullahi subhanahu wa ta'ala berita ti Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah kaziban eta anu bohong. Wahwa sareng ari itu lakana khobarullahu subhanahu wa ta'ala kaziban muhalun eta mustahil. Wayajibu sareng wajib bihaqihim dihakna para rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Naon al amanatu sifat amanah. Wadiduha sareng ari lalawanan sifat amanah al khiyanatu eta sifat khianat. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu sifatil amanah annahum eta sayaktosna rusul lau khonu eta lamun khianat itu para rasul bifi'li muharramin kumidamel anu diharamkeun au makruhin atawa anu dimakruhkeun lakunna tangtu aya urang sadayana makmurina eta dipiwarang urang sadayana bimisli zalika kana saumpamana itu anu tadi dicarioskeun walayasihu sareng henteu sah naon anu maro yen diparentah urang sadayana bimuharramin kumidamel anu diharamkeun au makruhin atawa anu dimakruhkeun. Wayajibu sareng wajib bihaqihim dihakna para rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Naon tabliguma nyampaikeun perkara umiru anu diparentah itu rusul bitablighihi pikeun nyampaikeunana perkara lil khalqi ka makhluk. Wadiduhu sareng ari lalawanan sifat tablig kitmanu zalika eta nyumputkeunana itu anu tadi dicarioskeun. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu sifat tablig annahum eta sayaktosna rusul lau katamu eta lamun nyumputkeun para rusul syai'an kana hiji perkara mimma tina perkara umiru anu diparentah itu rusul bitablighihi kana nyumputkeunana ma lakuna tangtu aya urang sadayana makmurina eta dipiwarang urang sadayana bikitmanil ilmi kana nyumputkeun ilmu. Walayasihu sareng henteu sah naon anu maro yen diparentah urang sadayana bihi kana itu kitmanul ilmi li anna katimal ilmi karena sayaktosna jalma anu nyumputkeun ilmu mal'unun eta dilaknat.
Wajibu sareng wajib pihakihim dihakna para rasul alaihim eta boga tetep ka para rasul as-shalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan naon al-paltona tu sifat patonah wadiduha sareng ari lalawanan sifat patonah al-biladatu eta sifat biladah hartosna belet wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu sifatil paltonah annahu eta sayaktosna kalakuan sareng tingkah lawin tafat eta lamun teu aya anhum ti para rasul naon al faltonatu sifat patonah lama qadaru tangtu moal kawasa itu para rasul ayuqimu kana ngadegkeun itu para rasul hujatan kana hujah alal khosmi ngelehkeun kana musuh wahwa sareng ari itu lama qadaru muhalun eta mustahil li annal qur'ana karena sayaktosna al-Qur'an dalla eta nuduhkeun itu al-Qur'an pi mawadi'a katsiratin dina pirang-pirang tempat anu seueur ala iqamatihim kana ngadegkeunana para rasul al hujjata kana hujjah alal khasmi ngelehkeun ka musuh wal jaizu sareng ari sifat anu jaiz pihakihim dihakna para rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul as-shalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan al-a'radul basyariyatu eta sifat eta pirang-pirang sifat bangsa kamanusaan allati anu la tuaddi henteu ngadatangkeun ieu lati ila naqsin kana ngurangan pi marotibihim dina pirang-pirang martabatna para rasul al aliyati anu luhur kal marodi saperti teu damang wa nahwihi sareng saumpamana marod wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana itu sifatil a'radil basyariyah musyahadatuha eta kasaksianana itu a'rad bihim di para rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul as-shalatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan sakitu heula wallahu a'lam bissawab.